Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, sampurasun. Wargi-wargi baraya pecinta dongeng Sunda anu di mana be ayana. Alhamdulillah kalayan kudrat ilahi robbi qadar tinu maha kawasa urang tiasa ditepang dangukeun deui. Sareng simkuring kang tile dina acara carita Sunda atanapi dongeng Sunda. Nyaeta bari senuluykeun hanca carita anu katunda masih dina judul Ratu Genderewo. Anu mana ieu carita teh hasil buah karya atanapi karangan Kang Asep Gun di Majalaya Bandung. Kasugri kaum dangu dina jujutan hanca carita anu katunda pedaran kang tile kasapih kuanci dina mangsa medarkeun kayaan alam ti peuting nyatana ka Aki Dongkal anu mana harita parantos ngirimkeun hiji keris anu katelah si samber nyawa teh nya eta hanca teh mitra sumangga atuh mitra ameh teu nyangkolong kana waktos urang pusurkeun di perhatian urang kana ieu carita. Rasakeun sia. Salila ieu si samber nyawa can kungsi gagal ngarah mangsa. Kitu ceuk Aki Dongkal. Bari cengkat tina diukna terus manehna ngojeng kang leumpang muru ka patengahan imah. Geuk diuk dina amparan samak anu ngagelar di tengah imah. Kocapkeun ayeuna keris anu disebut si samber nyawa ku Aki Dongkal. Dina waktu anu ngan sakolepat rita geus aya luhureun suhunan imah Juragan Marna. Eta keris terus muter ngurilingan imah seot nyirorot ka handap jaul deui ngajaul ka luhur kitu jeung kitu we eueuh tungtungna pikeun anu kasababaraha kalina seot deui eta keris teh nyirorot deui ka handap tapi ayeuna mah barang ngajaul deui ka luhur teh langsung ngablesat leuwih luhur ngajauhan. Dina kaayaan kitu blesat di jero imah katara aya anu ngablesat hiji jirim jiga cahaya katempo ngempur hurung lir cahaya obor terus eta jirim teh ngablesat ngudag keris anu tatadi ngurilingan imah Juragan Marna nepi ka akhirna seot eta keris nyirorot eunteup di hareupeun pisan imah Aki Dongkal. Lamun dipikir ku sacara akal mah moal matak percaya kana kecepatanana eta keris sabab jarak ti lembur Juragan Marna ka lembur Aki Dongkal teh henteu deukeut. Lamun disorang make kandaraan ge kudu meakeun waktu kurang leuwih hampir setengah poe. Tapi kangaranan bangsa dedemit mah jauh deukeut oge teu bisa dijadikeun ukuran. Sabab moal bisa kaharti ku pikir kahontal ku akal. Selang sababaraha menit mitra seot jirim cahaya anu tadi kaluar ti jero imah Juragan Marna oge nyirorot ti luhur celek niban lemah celegedeug si horeng si mana horeng tayalian ti si turundul anu tadi mangrupakeun cahaya beureum teh anu tangtuna lain wujud kasarna tapi sukma atmana sukma atawa lelembutanana si turundul. Paingan di dieu ngajedogna dukun jurig jarian purah nganteur kahayang manusia anu julid sarta deleka ka papada teh. Rasakeun yo. Siet hiuk. Iteuk si turundul langsung ngablesur ngarah kana keris samber nyawa anu harita kakalayangan di hareupeunana. Tapi blesat eta keris ngablesat deui ka luhur. Geus di luhur seot nyirorot rek notog kana sirah si turundul. Tapi si turundul rikat mapagu iteukna prak hus dua pakarang bantrok ngajadikeun eta keris gagamanana Aki Dongkal ngaceleng ka luhur
tapi telila oge geus nyirorot deui ka handap. Si turundul teu miceun deui kasempetan. Iteukna langsung dibabadkeun kana eta keris. Wut les. Jang elek. Eta keris saharita jadi ngiles tina panempo si turundul. Ngan sang ngilesna eta keris, dihareupeun si turundul geus pating jarga jirim-jirim makhluk aneh pikasieun. Lobana aya kana 10na. Kabehanana langsung ngangsreg maju pating sarabrut ngaraponan ka si turundul. Mireungeuh kajadian seperti kitu. Jeleng wujud lemes si turundul ngagajeleng. Tuluy ngumbul kaluhureun makhluk-makhluk anu tadi rek ngaraponanana. Belesat. Jirim si turundul ngabelesat deui ka handap. Bari notokeun itu kalawan-lawanna. Duk 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 tis. Walah. Anu. Dina waktu anu bareng. Eta makhluk pikasieun anu jumlahna aya kana 10na langsung pating karoceak. Sabada masing-masing sirahna beunang katotog ku iteuk gagamanana si turundul. Geus pating karoa kitu. Les jirimna ngariles ti hareupeun si turundul. Janggelek deui jadi keris gagaman Aki Dongkal anu katelah si samber nyawa tadi. Tapi ayeuna mah jadi ngagoler luhureun taneuh. Teu kakalayangan deui kawas tadi. Ngojengkang. Si turundul ngojengkang ngadeuketan kana eta keris. Terus nyokot eta keris bari diulak ilik. Keris kieu patut dijieun andelan. Aing oge nyaho pangusina ieu keris anu ngajadikeun ieu keris bisa ngapung jeung ngandung kakuatan anu rohakah. Tapi da ayeuna mah geus marabur kabehanana ge. Tinggal syariatna busi karahaan anu eueuh guna jeung harga. Di kilo ka tukang rongsok ge moal sakilo-kilo acan nu kieu patut mah. Dijorag sia ku aing mah kanu gablegna. Cacap ngagrentes kitu. Belesat. Sakiceup jirim si turundul geus aya di jero imah. Breh katempo Aki Dongkal keur ngajega di lawang enggona. Sorot panona hurung nandakeun ngemu amarah alatan pakarang gagamanana anu katelah si samber nyawa anu teu mampuh ngayonan kahebatan tur kakuatan anu aya dina diri si turundul. Perlu dikanyahokeun mitra. Jirim Aki Dongkal anu harita keur ngajanteng lawangeun enggona teh lain mangrupakeun wujud kasar. Sabab ari wujud kasarna mah harita keur diuk bari sila di jero kamarna. Jadi hartina sarua duanana oge anu adu hareupan teh taya kajaba ukur jirim lemes na hungkul atawa ruhna hungkul. Mangkelu kurang ajar. Bedakeun ka aing saha ngaran sia. Jeung naon patula patalina sia ka kulawarga Simarna. Kumaha ancang pipilweun ikut campur kana pagawean aing? Hayo bedakeun. Samemeh nyawa sia dianceurkeun ka neraka ku aing. Pokna sorana ngandung aweuhan jiga sora jelema anu ngomong di jero guha. Dasar aki-aki dukun sebul belegug. Lamun heueuh sia gableg ilmu pangabecus kuduna apal. Saha ngaran aing? Tembal si turundul pinuh ku kateuneng tur kaludeung. Sombong sia. Kadiekeun eta pakarang milik aing. Daga masya kumawani nyokot pakarang pusaka aing. Hayo, kadiekeun. Kituna teh bari nyologodorkeun leungeunna rek ngarebut kerisna tina ceklan si turundul. Karena nahaon bari nage keris butut karhaan juga kieu. Ngomong kituna teh bari peletok. Eta keris langsung dipotongkeun. Beleuwer weh dialungkeun. Mireungeuh keris andelanana anu geus dipotongkeun ku si turundul. Pohara nafsuna Aki Dongkal teh. Panona anu geus molotot bari semuhurung teh katempona jadi beuki mencrong liris seuneu durukan. Setan alas mangkarwara sia mangkelu kuru turundul. Dimencarkeun hulu teh ku aing. Aki Dongkal bener-bener geus teu bisa deui ngawasa amarahna. Sakilat dua leungeunna anu ngawangun cakar maung nyeleber rek ngaranggem kana beuheung si turundul. Tapi si turundul oge waspada. Rikat manehna mesat iteukna tina tonggongna. Hiuk trak. Tuk. Bangkieung awak Aki Dongkal ngabangkieung ka kenca. Sabada dua leungeun dina wangunan cakarna tadi beunang dipapag ku iteuk si turundul. Nepi ka ngerempeng atuh.
sabab karasa dua leungeunna asa diadu jeung batu cadas anu teas. Wadah, kunyuk sia. Cenah kituna teh bari mundur. Dua ramo-ramo leungeun kenca katuhuna dikepret-kepretkeun jiga anu tas nyabak cai panas. Alah sia karek sakitu wae geus ngakoak. Sok katrukeun sagala ilmu pangabisa teh Sarki. Si Turundul ngahajama panas ka Aki Dongkal. Aki Dongkal teu nembalan. Harita keneh manehna ngajeugkeun deui kuda-kudana. Matana hurung mencorong bangun anu ceuceup naker ka si Turundul. Katempo biwirna gegereyeman semur nyarnyu. Kumisna anu geus barodas jabaku leuheu teh katingali hirup kawas papatong anu rek hiber. Blesat, jirimna ngablesat kaluar. Celek nyaho-nyaho geus aya di buruan imahna. Si Turundul oge teu cicingeun. Harita keneh manehna nuturkeun kaluar, blesat. Cileugeudeug geus nangtung di hareupeun Aki Dongkal. Kalah ngajak ucing-ucingan maneh mah Sarki. Soklah rek di mana wae oge kahayangna moal burung diladenan ku uing mah. Ceuk si Turundul bari ditungtungan ku ngahehe. Dasar mangkeluk Turundul songong sia. Yeuh rasakeun. Bareng jeung nyarita kitu. Iuk blesur. Leungeun katuhuna ngablesur rek ngarah kana beungeut si Turundul. Sedengkeun leungeun kencana disodokeun ka handap rek ngahancakana ka kemplong. Si Turundul teu ingkah tina tempatna. Iteukna dibabadkeun dipake nadah dua serangan leungeun Aki Dongkal anu balukarna. Pikeun anu ngadua kalina leungeun Aki Dongkal beunang katotog ku iteukna si Turundul. Wajah ajuh ayah setan sia haram dadah. Aki Dongkal ngagorowok bari mundur sababaraha lengkah ka tukang. Tapi ari daya tahana mah kawilang kuat oge. Teu lila oge manehna langsung ngirimkeun dua teunggelan jeung tajonganana. Malah ayeuna mah dibarung jeung metakeun teunggelan jarak jauh. Nyaeta nyerang ku ajian-ajian bepernianana minangka ilmu pamungkasna. Tapi anger temempan ngayonan kasakten jeung kahebatan nu aya dina diri si Turundul mah. Komo deui ditambah jeung kahebatan tur karokahaan iteuk pusakana. Anu pamustunganana mitra. Aki Dongkal bener-bener geus teu mampu ngayonan sagala pangadiwasa anu jadi lawana. Nepi ka dina hiji kasempetan. Dadana beunang ditotog ku iteuk si Turundul. Hiuk! Ceduk! Ceprot! Aduh, tobat. Ampun. Aduh, Aki saja taluk. Ulah dipateni. Aki hayang kene hirup. Aki Dongkal tesrikna depong di hareupeun si Turundul bari nyeklan dadana anu karasa panas tur eungap. Tebina jeung tas digebug ku gada ratusan kati. Uing mah moal rek mateni ka sasaha ge Sarki. Komo ka maneh anu geus kolot. Sabab kadoraka-doraka jeung kateuteuari maehan aki-aki. Najan teu dipaehan ku kuring ge da moal lila deui umur maneh mah sia Sarki. Di mana-mana ge jelema geus jadi aki-aki mah hartina eta tereh ngadeuketan ka waktuna paeh. Ngarti? Ceuk si Turundul bari deku gigireun awak Aki Dongkal anu harita keur nangkarak bengkang. Iya, nya pisan hujan. Tapi Aki teu hayang paeh ayeuna. Resep kene hirup. Sakali deui Aki menta ampun ujang. Ulah dipaehan. Aki rumasa teh terjajaten. Aki senjata luka ujang. Nya alus atuh ari kitu mah. Terus lamun ku uing ayeuna teu dipaehan rek kumaha ka hareupna? Maksud uing teh rek anger jadi dukun purah deleka ka sasapa atawa rek kumaha? Si Turundul mencerong sorot panona bangun anu hayang nembus kana jero hate Aki Dongkal. Aki mah cara deleka ka sasama. Cara boga rasa ngewa deui ka sasaha ge. Sakabeh anu dipilampah ku Aki eta ukur ngalaksanekeun panitah batur. Cinekna Aki mah sakadar ngajalankeun tugas demi keur nyambung hirup kitu tah Sujang. Jawab Aki Dongkal, jiga anu teu rumasa salah atawa dosa kana naon anu dipilampah salila ieu ku manehna. Dasar aki-aki belegug.
Heuh sarua keneh eta teh Sarki, ari aki agamana naon? Ya ti bubudak ti parang jerege Islam aki mah. Malah mah dari sunatan. Geus make helm lain make kupluk. Nah kitu make jeung nanyakeun agama sagala. Nyaho teu mana halal mana haram. Sabab ari ngaku muslimah kudu bisa ngabedakeun mana anu kudu dilakukeun jeung mana anu kudu disingkahan. Beh dituna anu ulah dilakukeun. Nyaho teu? Teuing. Nya aya aturanana kitu. Sakanyaho aki mah bebas we kumaha urang rek ngalakukeun nyaon wae oge. Aki-aki belegug bodoh katotoloyo. Gus aki-aki kitu nepi ka poe kitu. Ari sagala meunang dilakukeun mah naon bedana jeung sato atuh. Ari maneh daek teu disaruakeun jeung kebo atawa jeung embe Sarki? Nyambung atuh da aki mah jelema. Piraku jelema disaruakeun jeung sato naman. Tuh pan. Mumul disaruakeun jeung sato mah. Mun embung disaruakeun jeung sato, ulah jiga sato atuh laku lampah teh. Yeuh dengekeun Sarki, jelema mah leuwih mulya batan makhluk sejenna. Jadi tong boroning dibandingkeun jeung sato. Dalah jeung malaikat ge tetep leuwih keneh mulya manusa. Jurig sakti setan kumawasa teu leuwih mulya batan manusa. Tapi manusa anu kumaha? Anu jelas lain manusia anu jiga maneh Sarki. Maneh mah kalah kangahiji jeung setan hirupna ge geuningan. Sajongjongan aki dongkal teu nyarita deui diomongan saperti kitu ku si Turundul teh. Da manehna mah memang saumur-umur ge acan kungsi diajar kana bag-bagan agama. Tileleutik nepi ka geus aki-aki kitu teh estu poek-we sabab tinincek dewasa tug nepi ka danget harita. Anu diulikna teh eueuh deui iwal ti elmu-elmu jurig paragi ngadelekaan ka papada. Ceuk rarasaanna mah bener we meureun kalakuanana anu kawas kitu teh. Anu akhirna pok nyarita deui. Apanyan ari manusia mah cenah cekang Tile oge. Kudu daek tutulung kanu butuh, cacalang kanu susah. Ngajait kanu keur perih, ngahudangkeun kanu labuh. Merek kanu hayang nyangan kanu poekeun. Pokona mah kudu silih tulungan we cindekna mah. Tah darasaan aki naon anu salila ieu dilampahkeun ku aki teh samata keur nulungan kanu butuh jeung nalang kanu meunang kasusah atawa kararepan. Nah salah kitu. Pokna kituna teh bari nguniang hudang. Panona mencerong ka si Turundul. Saha Kang Tile teh? Tukang dongeng gini. Nya kitu tukang dongeng anu ngaran Kang Tile. Ujang mah teu gaul. Aya dina YouTube. Ngan sok ku guru tu Kang Tile teh. Naha? Cenah saldona teh leutik wae da eta iklanna sok disarekip. Geus-geus lah kalah kamemparkeun omongan aki mah. Yeuh dengekeun Ki. Salah ari silih tulungan dina jalan kamaksiatan tur kasalahan mah eta teh. Kudu silih tulungan sote dina jalan kahadean. Jadi jalan anu bener. Ari silih tulungan atawa nulungan jelema anu boga niat jahat mah nya teu dimeunangkeun atuh ku agama naon wae oge. Wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Artina kudu silih tulungan teh dina jalan kahadean tur kasabaran. Tarusaha jelemana anu nitah ka maneh pikeun nyilakakeun beh dituna mateni ka kulawarga dunungan uing teh. Sok bejakeun. Ceuk si Turundul. Tungtungna tumanya ngeunaan jalma anu boga niatna. Nyaeta nu boga karep hayang numpurkeun sakabeh kulawarga juragan marna katut manehna oge biinah. Sajongjongan aki dongkal kalah ngahuleng. Teu buru-buru ngajawab kana pananyana si Turundul. Kalah melenguk tungkul jiga nu ngarasa bingung. Nah kalah ngahuleng. Na teu nanaon ari moal ngabejakeun mah. Ngan ulah nyalahkeun uing. Lamun uing ayeuna rek ngeureunkeun sakabeh laku lampah maneh. Sabab karunya kanambah-nambahan dosa dituluykeun hirup ge. Mending dianggeuskeun we. Si Turundul ngancam ka Ki Dongkal.
Ngadenge si Turundul nyarita kitu mah. Aki Dongkal menipias, pok nyarita bari ngadeg-deg bakat kusieun dipaehan ku si Turundul. Padahal si Turundul mah ngomong kitu sote ukur nyingsieunan supaya manehna daek balaka ngabejakeun ngeunaan jalma anu ditahna tadi. Ulah dienggeuskeun ulah dipaehan aki mah ujang. Aki resep keneh hirup. Nya ku aki rek dibejakeun ngeunaan jelema anu nitah ka aki pikeun numpuluduskeun sakabeh kulawarga juragan marana. Eta jelema lain anu sejen, tapi dulurna keneh juragan marana, lanceukna anu ngaran Sumarni. Tah si Sumarni anu nitah ka aki teh. Sakali deui aki mah darma ngajalankeun kahayang jeung patekadan tur paniatan manehna hungkul. Teu ngewa teuing ka juragan marna jeung kulawargana oge. Kitu jang. Ceuk Aki Dongkal. Antukna ngabejakeun ka si Turundul. Sakedapan si Turundul jadi ngahuleng. Teu nyangka geuning anu boga petana teh lanceuk dununganana sorangan. Bari jeung sabenerna manehna oge acan kungsi tepung jeung Nyi Marni mah. Tapi ari nyaho mah geus nyaeta nalika ngobrol jeung bina keur basa ditukangeun imah. Oh kitu nya. Aya ku telenges-telenges teuing atuh jelema teh. Ka adi nepi ka hayang ngabinasakeun sagala komo mun ka batur meureunnan. Ari maneh nyaho teu ka salakina? Salakina eta anu ngaran si Sumarni. Nya apal atuh da kungsi ka dieu salakina ge anu ngaranna si Karnaen lain. Teu nyaho ari ngaranna mah. Da ka si Sumarnina ge uing mah can kungsi panggih. Komo ka salakina. Tapi kela kumaha ciri-cirina eta si Karnaen teh Sarki? Si Turundul jadi inget ka jelema anu keur waktu ti heula kungsi datang ka imah dununganana teh. Nu tayalian bener si Karnaen. Ngan manehna mah da teu nyaho saha-sahana sabab teu kungsi tatanya ka dununganana oge. Ciri-cirinya awakna sedeng jangkung henteu pendek oge henteu. Pakulitanana hideung kreng, rupana goreng patut pisan. Garicu beungeutna ge tapak panyakit kuris meureun. Sarua manehna oge nya maksud teh sarua jahatna jeung si Sumarni. Kitu. Aki Dongkal ngajelaskeun, teu salah deui. Pasti jelemana nu ti heula datang ka imah dunungan aing teh eta mah. Sarua pisan da kitu ciri-cirina ge. Yeuh dengekeun kumaneh Sarki. Uing ayeuna rek balik ka imah dunungan uing. Awas ya. Lamun sia milampah deui pagawean saparti anu enggeus-enggeus, daek dititah ku manusa anu ngaran si Sumarni. Ulah nyalahkeun uing. Lamun uing bakal datang deui ka dieu pikeun nyapatkeun nyawa maneh. Ngarti? Ceuk si Turundul ngancam ka Aki Dongkal. Aki janji moal rek daek ngalampahkeun di pagawean saperti kitu. Lain ngan ukur ka kulawarga juragan marna hungkul tapi ka sawe oge moal aki. Bener-bener rek tobat. Alus atuh ari kitu mah kela. Samemeh uing mulang. Uing aya hiji deui tanyakeuneun ka maneh sia Sarki. Omat kudu dijawab kalawan jujur tur terus terang. Ari anakna juragan marna jeung purah pebantuna anu geus maraot sawatara taun ka tukang, eta alatan ku pangguna-guna maneh lain. Sok, geubat jawab. Da ayeuna mah bongan geus kabongkar. Nya aki rumasa memang eta jalma anu duaan maotna alatankeun ku paneluh aki. Tapi da panitahan si Sumarni. Jadi sakali deui aki mah darma ngajalankeun hungkul. Bener ceuk dugaan aing samemehna. Nya teu nanaon uing ayeuna rek balik Sarki. Awas ya mun sakali-kali ngalampahkeun nu kawas kitu deui. Cacap nyarita kitu. Blesat, jirim lemes si Turundul ngablesat kaluhur rek mulang deui ka imah dununganana. Harita wanci geus nyedek ka bedug subuh mitra. Kadenge sora hayam jago, kadenge reong kongkorongok di tengah lembur. Dina kayaan kitu, Bray
Siturundul anu sacara wujud kasarna diwanci isa kenege keur sila di jero kamarna. Harita ngabentakeun kedua panona. Asa ngimpi aing mah. Tadi aing geus tarung ngayonan jurig-jurig anu aya dina keris bogana Ki Dongkal. Nepi ka maraburna. Teteh lah kalawan nyata geuningan lain. Batur jalma anu ngabogaan hati jahat salila ieu kadunungan aing teh. Bener pisan sakumaha panyangka aing. Tibarang ngadenge ti biinah ngeunaan maotna budak parawana Juragan Marna jeung pudah babantuna. Nyata sarua alatan ku pangheureuyna si Marni. Lanceuk tegesna dunungan aing. Jahatur telenges pisan kaya kitu mah eta nu ngaran si Marni jeung salakina teh. Itu ceuk gerentesna Siturundul. Ngarasa kaget ku ayana kajadian anu cikeneh kalaman ku dirina salila ninggalkeun wujud kasarna. Teu lila ngong kadenge sora azan ti jero masjid anu aya di tengah lembur. Siturundul cengkat tina diukna, tuluy ngoloyong ka lawang tukang rek cai pikeun ngalaksanakeun salat subuh. Beres salatna terus manehna nyampeurkeun biina anu harita keur kuprak-keprek nyiapkeun keur sasarap atawa mumuluk tununganana. Rek nih nyuci kopi jang Nul mempeng caina panas. Karek mio dicicikeun age. Bari ngareret ka Siturundul anu diuk tukangeunana. Is bogoh we Bi, cik mana atuh urang teh nyuh. Kabeneran meuni asa tari is kieu beteng uing teh. Komo mun aya lalauhna mah mantap pisan. Eta nina kaleng biskuit kopi nama. Mun gulana anu diwadahan kana keler. Aya lalauhna ge kabeneran aya roti tawar sesa juragan istri. Dawa teu keneh ketang lain sesa. Ih ieu teh jeung naon dicucunguk teh make kudu asup kana samping sagala rupa. Naon Bi cucunguk? Keun bae mata kitu ge bogoheun meureun Bi. Ih ari jang endul ari ngomong teh sok ka mana karep. Mantap pisan lah pokona mah. Mana atuh Bi? Ke kagok keur nyimpan heula sangu. Itu di kamar bibi disimpenna. Satuluyna deker we Siturundul ninyu kopi meuni kuat kaleko. Ditambah lalauhna roti tawar anu meunang nyokot di kamar Nabi Inah. Kasugri kaum dangu. Wanci carangcang tihang seperti biasa Siturundul mimiti ngajalankeun deui pagaweanana. Timimiti sasapu di pakarangan jeung sakurilingeun imah. Nyeboran pepelakan jeung kekembangan jeung sajabana-sajabana deui. Antukna beres weh pagawean teh. Barang manehna rek ngureleng ka tukang, rek asup deui ka imah ngaliwatan panto tukang. Kareret panto hareup muka. Breh dudunganana keur nangtung bari masih keneh di sasarung. Kabeneran Juragan Marna oge keur ngareret ka manehna, katempo ngagupayan bari nyalukan. Dul ka dieu. Atuh teu leleda. Siturundul gagancangan nyampeurkeun sanggeus deukeut di barung kurengkuh pok manehna nyarita. Sumohon Juragan. Aya pikir saeunaon manawi? Engke sakedeung deui milu jeung kuringnya. Urang ngontrol ka perkebunan. Lumayan geus lila teu dilongok. Bari sakalian bisi maneh hayang panggih jeung Mang Uca jeung sobat maneh teh. Saha teh ngaranna teh? Si Mod Juragan. Tah eta si Mod. Bari sakalian kuring hayang silaturahmi ka indung bapa maneh teh. Jeung urang nitah tukang tembok keur ngarombak cai teh kumaha daek? Keun duit gaji maneh engke dina mobil dibikeunna. Urang balanja dahareun jeung anu lainna keur oleh-oleh ongkoh. Ceuk Juragan Marna ngedalkeun pamaksudanana. Oh muhun mangga Juragan mangga. Puguh abdi ge tos sono ka si Emma jeung si bapa teh. Kawa Uca jeung si Mod oge. Walon Siturundul giak naker. Jajung atuh geura kacai heula. Kuring oge can kacai ieu teh. Puguh salat subuh ge kabeurangan jadi teu kaburu mandi. Da atos mandi mah Juragan. Nya kadiganti pakean we atuh bari sakalian bisi rek bebeja atawa rek amitan heula ka biinah.
Ah da moali lah ketagwayahna we kudu balik deui nya. Keun bae kaburitan di jalan ge. Mangga juragan, mangga. Muhun teu sawios asal tos tepang we sareng si emak si bapak katut si mod oge wa uca. Da bade naon di lembur oge. Geus si turundul nyarita kitu mah. Terus we juragan marna asup deui ka jero imah. Rek mandi heula. Si turundul oge nuturkeun asup ka jero imah. Ngan manehna mah kebat muru kalawang tukang rek ka kamarna. Bari rek bebeja ka biina yen manehna rek balik heula ka lemburna. Kasugri kaum dangu. Gancangna dina ieu carita. Wanci haneut moyan juragan marna jeung si turundul geus aya di satengahing jalan. Keur nyemprung di jero mobil sedan, meulah jalan kaki dulkeun rek muru ka wewengkon Bandung. Nyaeta rek ngajugjug ka lembur lampit lembur nawa uca. Samemehna juragan marna geus barang beuli heula rupa-rupa kadaharan di pasar. Keur oleh-oleh bawaeun ka wa uca jeung keur kolotna si turundul. Dalamun geus nepungan wa uca mah rek langsung ka lembur Cilentah. Rek silaturahmi ka indung bapana si turundul, kitu tujuanana juragan marna. Wanci liwat lohor, mobil anu ditumpakan ku juragan marna jeung si turundul geus anjog ka perkebunan. Reg mobil eureun di sisi jalan. Katempo aya sababaraha gundukan ente meunang ngarungan digubrukeun sisi jalan. Jerut juragan marna jeung si turundul tarurun ti jero mobil. Sanggeus tarurun, jen juragan marna ngajanteng. Panona nyerangkeun ka perkebunan nu upluk aplak. Tapi anu keur maretikna katinggalina ukur aya sababaraha urang. Kamana ari Kang Iding nya? Jeung naha meniasa carang anu garawe teh. Teu marangkat gawe kitu sawareh deui. Mang Uca jeung si Mod oge teu katempo deui. Pokna bari mencerong ka hareup. Rupina sakadik deui pada malana juragan. Janten memeh lohor oge parantos rengse panginten. Ieu geuning ente anu kengeng ngagundukeun ge teu acan dibangkat. Tembal si turundul nyoba ngajelaskeun kadununganana. Bisa jadi kitu ge. Ari Kang Iding jeung si Modna di marana atuh. Pan beureun engke kudu diangkutan atawa ditaekeun kana truk ieu ente anu meunang ngarungan teh. Tuh katunya, ke atuh urang pilarian heula. Palih ditu jiga nama. Geus nyarita kitu. Tuluy si turundul leumpang muru kajumplukan kebon ente anu pangwetana. Memang darada nyingkur ti jalan mah, jadi moal katempo najan aya jelema oge. Bener wae mitra. Barang sorog teh katingali Kang Iding keur ngasup-ngasupkeun daun ente dikana karungkeun. Barang mireungeuh aya nu datang. Kang Iding nepih ka curing hak terus muru ka si turundul. Mitra, cageula ieu carita urang tunda heula nya. Insyaallah kin urang lajengkeun deui. Hatur nuhun kana naon rupi perhatosana. Wilujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.